Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Khamsu layalin ari 5 pirang-pirang peuting la turaddu eta henteu ditolak fihinna di itu khamsu naon ada wa du'a wa awwalul lailatin nya tegasna peutingan kahiji min rajaba ti bulan Rajab. Walailatun nisfi sareng malaman satengah min Sya'bana ti bulan Sya'ban. Walailatul Jum'ati sareng malaman Jumat. Walailatul Fitri sareng malaman lebaran Saum. Walailatul Nahri sareng malaman lebaran Raya Agung. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Asakir an Abi Umamah katampi ti Abi Umamah. Khamsun ari 5 perkara minadawabi nu eta tetep tina hewan kulluhunna tegasna sakabehna itu khamsu fasikun eta pasek yuktalna dipaehan ieu khamsu fil hilli di tanah halal wal harami sareng di tanah haram. Al ghurabu kahiji gagak wal hidaatu sareng kadua manuk heulang wal fa'ratu sareng katilu beurit wal aqrabu jeung kaopat langir wal kalbul aquru jeung kalimana anjing galak. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Khamsun ari 5 perkara min haqqil muslimi eta tetep ti hakna jalma muslim alal muslimi ka jalma muslim deui. Radut tahiyati kahiji ngajawab salam wa ijabatu da'wati sareng kadua nyumponan undangan wa syuhudul janazati jeung katilu nyaksian mayit wa iyadatul maridi jeung kaopat ngalongok anu gering wa tashmitul atishi jeung kalima ngajawab anu bersin. Idza hamida di mana-mana muji ieu si atish Allah taala ka Gusti Allah taala. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Majah an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Khamsun ari 5 perkara minal imani eta tetep tina iman. Man nyaeta jalma lam yakun anu teu bukti fihi eta tetep di itu man naon syai'un hiji perkara min hunna tina itu khamsu fala imana mangka teu aya iman lahu eta tetep ka itu si iman. Ataslimu ka hiji pasrah li amrillahi kana parentah Allah. Waridho jeung kaduana ridho biqada illahi kana papasti Allah. Wa tafwidu jeung katiluna masrahkeun urusan ilallahi ka Gusti Allah. Wa tawakkulu jeung kaopat na tawakal alallahi ka Gusti Allah. Wa sabru jeung kalimana sabar inda sidmatil ula dina nalika mimiti pisan meunang musibah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bazzaru an Ibnu Umar katampi ti Bazzar bin Ibnu Umar. Khamsun ari 5 perkara minal fitrati eta tetep tina fitrah. Al-khitanu kahiji disunat wal istihdadu jeung kaduana nyukuran bulu kempung wa qassus syaribi jeung katiluna ngadaung kumis wa taqlimul adfari jeung kaopatna ngeuretan pirang-pirang kuku wa natful ibti jeung kalimana nyabutan bulu kelek. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Khiyaru ummati ari pangalusna umat kami ulama uha eta ulamana ieu umat. Wa khiyaru ulama iha sareng ari pangalusna ulama umat kami ruhama uha eta pangwelasna ieu ulama umat. Ala ingat wa innallaha ta'ala sareng sayaktosna Allah ta'ala la yaghfiru eta yakin ngahampura Allah lil alimi ka jalma anu alim arba'ina kana 40 naonana zamban dosana qabla ayaghfira dina samemeh ngahampura Allah lil jahili ka jalma anu bodo zamban wahidan kana dosa anu sahiji. Ala ingat wa innal alima sareng sayaktosna hiji jalma anu alim ar-rahima anu welasan yaji'u eta datang ieu alim yaumul qiyamati dina poe kiamah. Wa inna nurahu sareng sayaktosna cahayana ieu alim qad audoa eta yakin nyaangan ieu nur
yamshi halana lempang fihi dina itu nur naon ma baina perkara bainal masyriqi naon ma perkara bainal masyriqi nu aya antara masyriq wal maghribi sareng maghrib kama seperti perkara yuliu anu nyaangan naon al kaukabud duriyu bentang anu cumarelet. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al qodoi Imam Qodoi an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Khiyarukum ari pangalusna aranjeun man eta jalma zakarokum anu mere eling ieu man ka aranjeun billahi ka Gusti Allah ru'yatahu ku pikiranana ieu si eman wazada jeung nambahan ieu eman fi ilmikum dina ilmu anjeun naon mantiqohu ku omonganana ieu si eman warogobakum jeung ngaresepkeun ka aranjeun fil akhirati kana akhirat naon amaluhu amalna ieu si eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Khairun nas ari pangalusna jalma-jalma qarni eta kurun kami. Sumaladi tuluy jalma-jalma yalunahu anu adek ieu ladi kana qarni. Summaladi tuluy jalma-jalma yalunahum anu adek ieu ladina ka ladi anu awal. Sumayaji'u tuluy datang sa aqwamun pirang-pirang kaum tasbiku anu miheulaan naon syahadatu ahadihim syahadat atawa saksi syahadat na hiji kaum yaminahu kana sumpahna ieu ahad wa yaminuhu jeung miheulaan ieu sumpah ahad syahadatahu kana syahadatna ieu ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim. Khiyarukum ari pangalusna aranjeun ahasinukum eta pangalusna aranjeun naonana akhlaqon akhlaqna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Khairun nasi ari pangalusna jalma-jalma ahsanuhum eta pangalusna nas naonana khuluqon akhlaqna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Wallahu a'lamu bissawab.